Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah. Satu ketika Kanjeng Nabi Sulaiman alaihi salam kercalik nuju calik dina kursi kebesaran nguping suara nu ka kupingna, aduh berat amat, berat amat. Turun Kanjeng Nabi Sulaiman, suara naon sih ieu ka tukang. Ternyata horeganan kapangis sirem keur mamawa korma. Sirem makan segede sirem, ai korma mah saletik-letik na korma ge tuh korma mah kabawa ku sirem. Digotong punyana ku opatan. Berat, cenah berat. Kanjeng Nabi Sulaiman langsung, "Assalamualaikum." "Salam." "Caya cek sirem." "Ieu katuh maneh." Barangnya, "Oh, Tuan Raja." "Naon maneh berat-beratan?" "Ieu mawa korma teu kabawa." "Atuh maksakeun teuing." "Bawa manu kabawa bae atuh sirem," cek Kanjeng Nabi Sulaiman. "Ulah mamawa teu kabawa cilaka maneh." "Hampura, ku lagi nyaho cek sirem teh." Apal bisa cuman lantaran ieu mah korma pamere ti Gusti Allah, menghargai Gusti Allah. Oh, masya Allah, cek Kanjeng Nabi Sulaiman. Pohara tuh, mun cacak lain ti Gusti Allah, mau dibawa kuku lagi. Lantaran ti Gusti Allah dibawa. Ih, hebat maneh. Sakitulah pengalaman abdi cak sireun. Jadi Kanjeng Nabi Sulaiman mah paham bahasa-bahasa makhluk Allah, bahasa iblis, bahasa setan, bahasa jurig, bahasa hewan-hewan, termasuk bahasa-bahasa arwah-arwah nu geus mararaot. Paham Kanjeng Nabi Sulaiman. Masya Allah karim. Lamun urang nyaritakeun tentang para arwah, bacaan geura sejarah Kanjeng Nabi Sulaiman, bacaan sejarah Kanjeng Nabi Ayub alaihi salam, belah dieuna bacaan sejarah Kanjeng Nabi Isa alaihi salam, geus puguh Kanjeng Nabi urang, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek Kanjeng Nabi Sulaiman, dibawa ke mana kemana? Ke tempat. Ayo bawa ke opatan. Datanglah ke tempatnya. Cek Kanjeng Nabi Sulaiman, ieu korma segede kieu di dahar bakalna beakna sabaraha poe, bulan atau tahun? Can pernah nggak dahar korma segede kieu. Janu geus mah paling ge sangu, paling ge bubuahan ge lah, urut si kolot dahar ngeklek. Eta kukula mah dibawa teh. Paling sapoe, 2 poe, 3 poe seep. Hari ieu mah segede kieu mah wallahu a'lam, beureun sabulan atau 2 bulan. Kumaha seepna wae mah. Tungguan di dieu bawakeun ku Kanjeng Nabi Sulaiman korma hiji gede. Beulah plek diasupkeun ka botol. Maneh opatan tah kuarima ieu diasupkeun ka botol. Nah ieu korma ieu daharan ku maneh sok geus saseepna. Engkel mun beak bebe jadi ka kaula. Beak sabulan, beak 2 bulan, beak setahun, geus maneh teu kudu usaha, dibere deui. Nuhun cek sireun. Nuhun. Asupkeun ka botol. Langsung nyana cara ricik opatan di botol. Teu di dahar, ngan diisep setik bade mana lapar. Henteu lapar mah teu di dahar, asal lapar setik disesep. Geus sabulan ditinggali ku Kanjeng Nabi Sulaiman. Kok teu robah sih? Masih utuh keneh bae. Tigali deh ku Kanjeng Nabi Sulaiman teh sebulan kemudian 2 bulan 3 jauhan teu robah-robah. Geus 3 bulan. Nah ditanya ku Kanjeng Nabi Sulaiman, "Sireuh, hari ieu korma ti aing kok teu robah sih?" "Hampura Tuan Raja, kula teu wani ngadahar." "Pan? Ai korma nu kamari?" "Korma nu kamari mah ku kula di dahar." "Ai ieu?" "Moal di dahar."
naon bedana hari korma nu itu mah menang doa ti Gusti Allah kula usaha dibere ku Gusti Allah pamere Gusti Allah nikmat luar biasa hari ieu mah ti anjeun lantaran anjeun sanajan raja tur nabi rasul deui tetep makhluk kayakinan kula mah lain ka makhluk jaka Gusti Allah cekek Kanjeng Nabi Sulaiman aing murid kak bulu ngadenge sia sireum asana moal aya di Cikarang modal kos kieu atuh sia sireum ngelehkeun urang Cikarang goblok sia komo Haji Pendi mah dilihat ku sia ieu Masya Allah sireum hampura jak sireum kula teu pernah bergantung ka makhluk lantaran lamun kula bergantung ka makhluk ieu korma ku kula di dahar di mana sae kula neangan di tuan raja hati ceknya teu hayang-hayang teuing sebab sagede tuan raja nabi rasul sugih dibandingkeun jeung kakayaan Gusti Allah nanaonan mun jadi ngarekan aing Kanjeng Nabi Sulaiman teu kira-kira sia hampura jak sireum teh rasul mah rasul bae rasul mah nitah ge ngembangkeun agama adapun titah ngarizkian makhluk moal kuat adapun kita beberean moal kuat sebab naon sebab aya hiji bahasa nu lemah moal kuat ngalawan nu kuat nu lemah moal bisa ngalawan anu kuat sagagah-gagahna makhluk bandingkeun jeung kakuatan Gusti Allah lemah nanaonna cak sireum roh kula nu Allah awak kula nu Allah hirup kula nu Allah paeh kula nu Allah sagala-gala ge nu Allah na ieu mah kula mandek nganasehatan da sanes ka tuan raja ka Haji Pendi we cak na ieu anu kolot boloon cak na ieu sireum sia nasihat na para jasa ta sireum lantaran kepan kula ge bakal paeh di mana paeh teh Masya Allah karim sok inget we ka bahasa tuan pantuan pernah nganasehatan tuan raja ketika salah saurang hamba tuan anu hamba tuan teh kapan meuli hiji imah menta transaksi di hareupeun tuan pantuan pernah nyeun transaksi na teh kapan opat perkara mayit meuli imah ti mayit anu batasanana aya opat di negara pinuh ku dosa yakni dunia na ieulah batasanana hiji belah kulon batasanana adalah maut belah wetan batasanana kuburan belah kidul batasanana hisab belah kaler batasanana surga atawa neraka kadengin teu ku tuan raja sireum sia mondok di mana aja jadi kieu sia sireum hampura kula sok ngadengikeun pengajian ti kiai-kiai anu asli maka kula langsung ngasupkeun ilmu ka jero dada kula sehingga teu pernah menggantungkeun hirup kula ka makhluk lantaran makhluk mana anu bisa ngalanggengkeun hirup kula rezeki kula jeung sajabana maka kula menggantungkeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala dicokot deui korma ku Kanjeng Nabi Sulaiman ngan kadegeun nya teu butuh mah ya teu cokot euy dikeun ka aki-aki habak ka ditu nya mah di imah ge geus mikiran berkat bae nya mah tolol teh mah budaknya bere habak Haji Salim korma tah nya keuna diseuseupah sageus dicokot eta korma langsung ditaliti ku Kanjeng Nabi Sulaiman coba dahareunana naon Masya Allah sabulan teu ngadaharna naon kuat datang deui Kanjeng Nabi Sulaiman ka dinya sireum maneh teh ku aing keur diparak sabenerna mah henteu bergantung ka makhluk terutama ka aing korma dicokot ku aing sia di jero botol sabulan kok ieu hirup keneh Allah Maha Suci dengan bahasa subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh kula jadi sebel kula masa lapar bae macan eta subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh ji cek Kanjeng Nabi aing ge maca eta teu sebel sia jadi sebel
iyalah padahal eta bahasa teh ku urang teh sok dibaca di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ngegeleger-geleger. Mau geleger Haji Mamin mah kumaha subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Tambah lapar. Iya kari. Eta bahasa subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Rabbuna wa rabbul malaikat dibaca ku urang. Pangaruh. Bahkan meureun tambah lapar, tambah gering. Baca ku para solihin dampakna beda. Baca ku para aulia Allah dampakna beda. Komo dibaca ku para nabi-nabi Allah. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Lain bahasa letik-letik. Subuhun maha suci Allah, kudusun maha bersih Allah. Rabbuna pangeran abdi sadaya, wa rabbul malaikah jeung pangeran para malaikat, waruh jeung pangeran ruh, bahkan ruh di manaan ku malaikat Jibril sakapeung waktu. Tah eta bahasa eta di mana-mana jelema endeu tapa ka gunung ku guru diberena eta. Babacaanana subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati ruh. Syekh Zainuddin nu aya di Madura nu 3 tahun teu dahar teu nginum datang ka dibeulit ku akar babacaanna subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Syekh Syarif Hidayatullah ketika tapa babacaanna subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Syekh Sunan Kalijaga ketika manehanana tapa dibere bacaanna enteng subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Jadi pendit apa subuhun kudusun rupae. Mun teu katulungan mah atuh kuari geus isdet. Untung ngatulungan. Babacaanna eta-eta keneh. Tapi kok jadi barareda. Koreng tergantung makom-makomna, roh korenganan beda. Kita ngerang ka dieu Haji Mamin rohna hampir lesu lamun teu pake nginum di rest area. Rohna teh geus kicep bae mun teu ngopi. Atuh Haji Pedi mah di rest area Masya Allah eta mah tahu nyaman teu neangan anu hanet nu atage terus bae. Rohna lemah. Kita udang ti peuting tahajud Masya Allah roh leuleus luar biasa. Berat. Tapi orang lamun nyaritakeun para aulia Allah geus puguh, para mazahibul arba'ah geus puguh, para khulafaur rasyidin kabelah dieuna para kutubul aulia. Ya Allah ya Rabb, lamun urang ningali dina kitab Tambihul Mubtarin aya nu salat sapeuting 1000 rakaat, aya 500 rakaat, aya nu 100 rakaat, aya nu 50 rakaat, aya nu 10 rakaat. Haji Pendi mah tahajud 2 rakaat ngan 1 rakaat heuai. Niatna mah rakaataini. Allahu Akbar. Ngan 1 rakaat geus leng-lengan. Ya aing di gunung apa di darat sih sebenarnya. Ya Allah ya Rabbi. Roh urang teu tertata. Roh urang teh teu tertata. Nah, nu mantak cek Said seorang sahabat naros Abu Ubaidah anu alhamdulillah kaula pernah jeung Haji Salim ka Yordan ziarah ka Abu Ubaidah. Masya Allah di Yordan jauh luar biasa. Datang ka ditu terasa panggih jeung sahabat. Begitu ngumpulkeun duit jang kuncena birigidik embung isin cekena mun kula narima duit isin ka sahabat Abu Ubaidah mah anti nya makana duit mah nya kudu narima kula. Ya Allah ya Rabbi bandingkeun coba jeung di Banten, ayo coba atau di Karawang. Sekuro embungeun dibere duit hese mere duit teh di makom Abu Ubaidah hese mere duit. Kami geus ngumpulkeun duit ya Allah sahanu daekna ye dikeun ka ieu embung sakitu geus lobana eta duit dibikeun di luar ge hampir arerembungan isin sahabat mah teu maot ceknya kami ditinggalikeun ku sahabat. Kami mah hayang urusan sahabat teh hayang dipika cinta we ku sahabat hayang babarengan jaga di akhirat. Kami mah daratang ka dieu teh ningali nonton muzarah teh ieu teh sarua pada ngadoakeun embung dibere hese dibere duit. Ya Allah ya Rabb
kunaon aya di urang encan jarah geus kepruk-kepruk. Oh, kepruk kuncen aya ku aya sawe. Nya pernah jadi kuncen eta. Ayo keur carita perbandingan di ditu jeung di dieu. Ya Allah ya Rabb. Beureug gak buluran. Nah, cek Abu Ubaidah. Naon urang ditanyakeun? Kunaon urang ieu embung paeh? Iya tuh babari teh beca. Cek Abu Ubaidah, babari jawabna. Kunaon? Lantaran maneh ngabangun dunia. Ketika nu dibangun dunia, atuh maneh kana dunia ka akhirat embung. Tapi ketika orang ngabangun akhirat, atuh teu betah di dunia. Pasti ka ditu bae. Urang ngabangun sekolahan, atuh hayang cicing di sekolahan bae. Urang ngabangun masjid, atuh hayang cicing di masjid bae. Urang ngabangun imah, atuh hayang cicing di imah bae. Urang kawin jeung nu ngora, atuh hayang di ditu bae. Atuh kitu bae sih cek Abu Ubaidah hese-hese teuing sih. Urang ngabangun kontrakan, atuh hayang di dinya bae. Nah, ketika urang ngabangun akhirat, pasti roh urang hayang ka akhirat. Masya Allah, kaharti urang bangun akhirat supaya roh urang teh terus we ka akhirat. Sok ge bangun akhirat. Cara ngabangun akhirat fasilitas nu dibikeun ku Gusti Allah ka urang. Sugih jeung embung-embungan ge aya sugih mah bakal sugih bae. Sanajan urang merontah yang sugih, susah mah susah bae. Hayu kajen kumaha ge. Jelema di modalan baheula dagang 100 juta ku bapana, menang 2 bulan utang 100 juta. Anu kumaha coba hayu? Bagian sugih mah teu bae. Aya deui jelema di modalan kukul aya bae nya aya urang seberang cerik di modalan ngan seukur 500.000 wari geus boga jongkona loba sekian 12 tahun atau 15 tahun ka tukang. Masya Allah luar biasa. Aya geus aya bagian sugih matsugi bae fasilitas nu aya nu dibikeun ka urang segala-galana kudu ditarima. Sugih nang Allah, susah nang Allah, sehat nang Allah, susah nang Allah, gering nang Allah dan lain-lain sebagainya nang Allah kudu tumarima. Naon pamere Allah fasilitas etalah nu kudu digunakeun pake nyebrang ti dunia ke akhirat. Sakitu sok gerage. Mata ketika Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam diangkat jadi Khalilullah, protes kabeh. Protes. Kangjeng Nabi Ibrahim teh kapan tukang nyuguhan tamunya. Antara Suriah Mesir dijieun pos-pos pedagang-pedagang melewati pos jana kudu dahar bae. Antara Suriah Mekah nyieun pos-pos paranti nyuguhan. Moal bisa nyuguhan atau pangkat Haji Pendi mah jajangnya lagi hararese. Atupan sugih berarti Kanjeng Nabi Sulaiman umat bisa nyuguhan teh. Nah, lamun hayang nyaho kasugihan Kanjeng Nabi Ibrahim gitu. Kasugihan Kanjeng Nabi Ibrahim heulanan anu tertera dina riwayat embena nu aya di gunung 15.000 embe. Eta nu aya di gunung 15.000 embe, onta 15.000 onta, sapi 15.000 sapi. Sugan urang mah Kanjeng Nabi Ibrahim teh susah sugih matak jada mas nyuguhan ndek pake nyuguhan naon aya susah ndek pake nyuguhan. Assalamualaikum Haji Pendi. Waalaikumsalam. Nya kula candahar sarua jeung aing. Ndek kumaha nyuguhanana. Tapi lamun ka Haji Salim, Waalaikumsalam. Yuk kula can dahar tuh di dapur sih, sadaekna sia, jeung piring-piring ngabawa ku sia. Kan mudaheun. Datang ka Haji, "Ji, kalau tolol budak." Datang ke Haji jari, "Waalaikumsalam. Kula can dahar ya." Dahar aya sadaekna sia, berkat bila perlu. Balik bungkus ku sia. Kan ngeunaheun. Coba ka Haji Pendi. "Waalaikumsalam, can dahar." Atuh sarua. Nah, ikir carita Kanjeng Nabi Ibrahim teh sugih. Begitu diangkat jadi Khalili, cak Gusti Allah, anta Khalili ya Ibrahim. Protes, setan protes. Boro-boro setan, malaikat protes. Malaikat kabeh protes demo. Ya Allah ya Rabb, masa si nu sugih jadi kakasih tuan? Teka harti ku mah. Nu sugih jadi kakasih tuan teka harti kajian kumaha ge. Biasalah mah nu susah. Anu geus teu hayangeun kana dunya. Hehe, cek Gusti Allah. Urusan hayang jeung teu hayang lain, urusan boga jeung teu boga. Tapi ta'alluqna dunya, ta'alluqna hate kana dunya. Ai maneh kumaha malaikat? Teu biasana we waliullah anu sok di guha bae, waliullah anu sok di gunung bae, waliullah anu sok di imah teu boga naon. Ih, maneh meningali nangan sabelah mata. Nu seja nu sugih. Loba nu ku aing diangkat jadi khalil, jadi kekasih. Ente kula mah protes teu senang lamun Ibrahim dijadikeun kakasih Tuhan. Aya nu leuwih hebat tibatan eta sebab kula neuleuh cek malaikat di gunung 15.000 embe, 15.000 onta, 15.000 sapi. Jibril
cek Gusti Allah nun Gusti cek ka Khalilan Ibrahim cek kemana mangga Gusti datang kanjeng Nabi malaikat Jibril alaihissalam ngarupa manusia pas kanjeng Nabi Ibrahim keur mujurna di gunung Maraban ilu Maraban zahira daun hati nama Allah aja ini mah pandagang teh ya zahiron wa batinan kanjeng Nabi Ibrahim atuh ente pernah dihitung sama hitungannya batur ente pernah nikah hayang batur sama kanjeng Nabi Ibrahim aya kumaha Gusti Allah Assalamualaikum Waalaikumsalam. Nah anjeun di mana ya abdi hamba Gusti di mana hamba Gusti we naon ka dieu subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh lain deui mah ieu lain deui aya naon ieu kula mah sakieu hungkul ieu embe jumlahna cek masyarakat nu nyaho 15.000 kula hayang seperti luna bae cokot cek kanjeng Nabi Ibrahim cokot berarti mana hayang 5.000 bawa kabeh 5.000 aya teh tukang ngangona hadam 5.000 embe geura bikeun tah ka jelema ieu malaikat Jibril pohara we wakadi ditongton ku malaikat Masya Allah malaikat geus hidup ya Allah urang mementa boro-boro menta karung 1.000 ka Haji Pendi menta 5 bae kudu mayar bae can orang gratis cicing enak deui cek kanjeng Nabi Ibrahim asana kula lamun 5.000 mah ieu encan cukup lantaran susuguh kula luar biasa tamuna subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh hayang sabaraha deui hayang 5.000 deui bae hadap 5.000 deui bikeun kanjana cak kadang atuh Tuhan ulah tukang ulah bohong sia mati tah ku ayo ulah bikeun cak hadam ambo Masya Allah can balik keneh bae masih kurang aya naon deui cek kanjeng Nabi Ibrahim asana kurang keneh ieu kula sabaraha deui mun 5.000 deui beakeun kabeh hadam beakeun kabeh na ieu 15.000 cak batur na ieu mah geus bikeun kanyana jeung maneh-manehna jang ngangon los ka ditu kabeh geus cek kanjeng Nabi Ibrahim teh jeung bea ka teh ieu embena 15.000 gecak batur kemudian teh tukang ngangona hayang hiji hayang dua hayang tilu loba keneh tukang ngangona sok bikin ka ditu kabeh tinggal malaikat Jibril we pan aing mah malaikat aing bedek dikuwahakeun aing pada arti lok jual embung aduh dikuwahi dijurukeun ku kanjeng aing ka ditu nyana ditongton ku malaikat cek malaikat di langit Jibril gerak ngarupa Jibril maneh satungtung ngarupa malaikat jelema maneh atuh titah idit bawa embe jak naon oke cek malaikat Jibril aing neuk mau embe ka mana aya geus dah ngarupa langsung set subuhun kudus eta bahasana bahasa subuhun mentak lain lalagaan eta wiridan teh matak lamun dipake ku urang bahasa malaikat Jibril eta subuhun kudusun dibaca ku urang Masya Allah karim loba anu geus kataekan naik mobil ya lamun ku urang dibaca subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh dibaca terus bisa jadi cepet ieu mah kula mah kamari beta mudik ye jeung Pak Haji Salim ye kula lalaunan maca padahal mah teu dihusu-husu ente tuh saya teh bohong coba sok atuh turuti tolong ya nage hareranan barang datang ke Garut nasa sih ke Garut cuma 2 jam aneh nah itu teh dicoba padahal man teh dihusu-husu ngan inget bae ka abah almarhum jadiahan bae subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati subuhun kudus Masya Allah set dipikir-pikir deureun bae di rest area kebal jasa di rest area jah Haji Maminah yang ngabasoh heula
nya nama rohna lemah jasa sarua aja Haji Pendi pohara tah mah mun teu dibasoan teu datang ka Garut tapi sakitu lilana saja malawi kok masih cepat baik nah ieu bahasa malaikat Jibril subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh nya langsung ngarupa malaikat kaget Kanjeng Nabi mana anta anjeun sebenarnya saha Jibril Masya Allah maksudna kula diutus ku Gusti Allah titah ngecek kakholilan anjeun lantaran ketika Allah ngangkat derajat ka anjeun sebagai khalilullah malaikat kabeh protes kusugihna anjeun termasuk makhluk-makhluk Allah di dunia kusugihna anjeun protes henteu setuju dengan derajat kakholilan Allah mutus kula untuk mengecek ternyata henteu diengkekeun mental 5.000 tah 5.000 tah 10.000 tah ternyata malaikat kabeh kuari geus ngohekeun bahwa anjeun teh berpangkat khalilullah cek Nabi Ibrahim teu perlu ku makhluk kula makhluk mah sanajan malaikat deuk percaya deuk henteu nu penting mah kula mah jeung Allah tuh kitulah jelema luhur ya Allah ya Rabb lamun urang nyaritakeun seputar jelema luhur kapan manusia teh aya 3 tahap aya hayawani aya ruhbani aya robbani ketika manusia berpangkat hayawani cara urang ibadah teh hiji kudu make baju bagus bae 2 kudu loba jelema bae katilu lamun teh amah teh hayang kalem teh cumpon bae eta bedek berjamaah bae Haji Pendi maka masjid hei dak hayo berjamaah ayo aing imamna iyalah eta ibadah nu pangkat hayawan ieu mah diragukeun asup surgana nu kos ieu mah nomor kedua berpangkat ruhbani ieu mah geus naek ka pangkat sholihin ruhbaniyah nya nama loba jelema sakitu sepi sakitu baju bagus sakitu baju goreng sakitu seubeuh sakitu lapar sakitu iyalah disebut da pangkat sholihin wah istimewa ya marohbani nomor katilu marobbani robbani mah malaikat di neraka neangannya na teu kapanggih malaikat zabaniyah neangan manehanana teu kapanggih terus we malaikat neangan saha maneh ieu pulan anu robbani teu kapanggih jeung dikanarakakeun teh hese usul malaikat zabaniyah ka malaikat ridwan aya henteu pulan kugu aing ge neangan ieu di sorga teu kapanggih ku aing teh diasupkeun ka sorga diteangan ku aing di mahsyar teu kapanggih ahli neraka malaikat neangannya teu kapanggih ahli sorga hasil sorga malaikat ridwan neangannya teu kapanggih di mana kasih jelema usulnya lah ka Gusti Allah ya Rabb ieu catatanana geus aya di dieu tah jelema na mah tapi ieu di neraka eueuh di sorga eueuh di mana aya na cak Gusti Allah panjenengan mah pangkat teh rebani atuh kumaha aing bae urusan ada tuh mah aing bae eta matak aya di Jakarta toko rebani cangcut malulu teu beres ka Jakarta nah iyalah saha nu pangkat rebani kutub rebani wal arifus samadani para aulia Allah Syekh Abu Hasan As-Sadili Syekh Abdul Salam Al-Masyish Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diurang para aulia Allah nu diangkat jadi kutubul aulia pangkatna wal arifus samadani rabbani heseun malaikat di neraka neangannya heseun malaikat di sorga neangannya kapanggih bebejak ka Gusti Allah cak Gusti Allah jalma teh hayangeun neraka teu embungeun neraka teh hayangeun sorga hayang ge jeung aing atuh keur jeung aing bae kumaha aing nya Masya Allah nah ieu urang cerita seputar ruh urang aya di mana apakah di hayawani apakah di rohbani apakah di robbani apa di rohbani deres kene masih hayawani hayang kalem ge masih kene susuitan nya nandek salat ge susuit salat eta mah salat salat susuitan tolol hayang kanyawan ku tatangga pablon nah deres kene lah masih kene salat kene bae sanajan ka neraka ke wayahna mah dicabut ieu tetapi lamun enggeus kafir musyrik munafik
geus teu mangakui kanu nyieun diri urang ieu nu cilaka jasa. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lamun urang nyaritakeun seputar ruh atupan aya parantina jang urusan roh, urusan awak mah gering dokter, urusan ruhani gering atuh kiai. Kiai nu mana cenah? Atuh ka ditu ka Kiai Golkar coba sih ada tuh. Atuh urang bego kudu salah. Naon sih? Ieu roh kura gering ieu. Geus sarua cek nya. Nonton bola bae bareng atuh di dieu tuh. Gitulah para jamaah aya bagian-bagian anak mual melenceng kajen kukumaha ge ahlina aya bagian ruhani anu nyahoeun nyana roh ieu mah kieu roh ieu mah kieu insyaallah aya jasa nu nyahoeun nu mantap teu sembarangan mursyid mere wiridan teh ieu mah cukup sholawat teh sholawat ieu mun cara obat cukup ku bodrek cukup ku prokol cukup ku naon deui kitu ngaranna dan lain-lain obat warung lah. Geus rada kronis nah karak naik engke ka dokter gitulah ahli ruhani. Jadi kesimpulanna mah awak urang mah jasad ketika roh geus kaluar digotong dikubur seminggu 2 minggu buka ku urang getih nanah geus eueuh nanaon sebulan 2 bulan tulang taleng geus hargaan nu kuari di mama-mama di buya-buya isuk pageto mah dilatungan nu kuari di komandan-komandan isuk pageto hiledan nu kuari dipoles ku urang beuh awewe mah moal ke timimiti putih koneng hidung wah para jasa isuk pageto beak pokona mah kajen kumaha nu jadi kebanggaan ayeuna ludes di jero kubur ruh urang anu baheula Allah nyarios wa nafakhtu fihi mir ruh mantak aslina awak urang aslina jasad urang mah lain awak wa amma haqiqatuka fahiya mutawariyatun khalfal izdiwaj panjang mun urang nyaritakeun ruh jeung di diri urang aya ruh bakal nikmat urang menyaritakeun ruh bakal nyaho urang ka makom manusia anu boga makom boga hal pangkat-pangkat manusia kateropong ku ahlina urang mangan sakadar nyaritakeun tur paling geh urang mangan sakadar cinta ka ahli Allah subhanahu wa ta'ala wa adnan nasib at-tasdiq wa taslim panghandapna bagian kewalian tentang ruhani geus bae urang mah pasrah jeung percaya sebab naon urang nyaritakeun tentang zuhud nyaritakeun tentang riyadhah nyaritakeun tentang mujahadah ngan sakadar di bibir ngalaksanakeunana mah hesena luar biasa mun tadi dicaritakeun seputar sireum urusanana zuhud seputar Kangjeng Nabi Ibrahim urusanana zuhud urang menyaritakeun Kangjeng Nabi urang kazuhudanana muringgak bulu ketika seluruh batu nu aya di Mekah seluruh batu nu aya di Madinah wakila seluruh batu nu aya di jalan-jalan cai Gusti Allah dek dijadikeun mutiara sok keur anjeun Muhammad Kangjeng Nabi Muhammad ngalengis teu hayang abdi mah mutiara hayang ge abdi mah caket sareng Gusti bae umat abdi ge ulah dibere nu kos kararitu cukup deket jeung Gusti dunia nu bakal ditinggalkeun eueuh hartina dibandingkeun jeung akhirat sakitu Gusti Allah teh geus urang kuari mah tumariman mah naon pamere Gusti Allah keur sugihna pake ka akhirat susahna pake ka akhirat sehatna pake ka akhirat geringna pake ka akhirat ilmu pake ka akhirat derajat pake ka akhirat pikiran pake ka akhirat wawasan pake ka akhirat bangunlah akhirat abeh urang ketika ditawaran akhirat henteu mugen di samping ngarencanakeun pemunduhan ontap pembunuhan soleh nage tetep kudu dibunuh bae masya Allah karim sedangkan Kangjeng Nabi soleh kade ya onta teh kudu dijaga diantep sadaek nanyana lantaran nyana mah boga aturan sorangan ketika nyana kacai jang poe nyana khusus jang nyana unggul isu giliran masyarakat yang masyarakatnya moal ngaganggu lantaran ieu mah onta teh onta mujizat susuna bisa jadi obat kesuburan jeung sajabana luar biasa tuh masyarakat mah iman ka Kangjeng Nabi soleh
Cikang yang Nabi sallallahu lamun diganggu awas supaya khuzakum mazabun alim bakal kedatangan siksa kate cikang yang Nabi sallallahu rencana punya rencana di kalangan bangsawan kalangan pemimpin di kerajaan Malki maka mulailah neangan jelema nu terkuat anu siap ngabunuh kana eta onta ternyata nu dijadikeun pelor teh dua wanita nu dipake kahayang ku dua lalaki lantaran geulisna setan dinganana maka cek dua wanita teh kakak lamun hayang ka kaula bogo ka kaula ingin menyunting kaula kula mau pamenta iwati hiji aon tuh bunuh onta soleh lantaran bogo atuh siap bae ulah ning kakarak ngabunuh eta leuwih eta kakak mah siap bae atuh kitu nu bogo mah lantaran manehna jelema kaya maka neangan jelema nu bakal bisa dibeli ternyata aya seorang manusia anak zina ngaranna Ki Kudar maka Ki Kudar teh didatangan seorang geng anu luar biasa ye asalnya nama dibere pameulina bae sakumaha kahayang Ki Kudar bakal dicumponan maka Ki Kudar siap untuk membunuh onta soleh bahkan Kanjeng Nabi soleh nage siap untuk dieksekusi pohar Ki Kudar maka kaum Samud anu geus sepakat sameme ngayakeun pembunuhan onta teh ngayakeun undang-undang anti soleh bahkan sababaraha tokoh masyarakat anu iman ka Kanjeng Nabi soleh dipanggil dijeburkeun ke penjara digebuskan ke penjara masyarakatnya diembargo ku pemerintahan sorangan roda perpolitikan jeung perekonomian teh hajat disalurkeun ka masyarakat ku sadobe hasud lantaran Kanjeng Nabi saleh loba pengikutna maka masyarakat teu meunang migu jeung nuturkeun ka Kanjeng Nabi saleh perekonomian ku pemerintah sorangan dibatasi ditarangkepan jelema bahkan isu nu santer Nabi solehna akan dibunuh ya Allah akhirnya jadi akalun saya titilah sekian puluh ribu ratus ribu masyarakat teh anu iman ka Kanjeng Nabi soleh lumayan tapi ente cara Kanjeng Nabi Daud teuing ente cara Kanjeng Nabi Hud teuing nu iman ka Kanjeng Nabi soleh aya 4.000 manusia deres mah deres ya deres tina sekian ratus ribu manusia nu iman ka Kanjeng Nabi soleh 4.000 manusia tetap nyara maka junting di kuku mah aga iman mae bunuh masalah geus pokona penting ulama syahadat kula asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna shalihan rasulullah wah loba nu dibunuhan masyarakat jadi orang tiba heula lalakon kos kitu kumpulan masyarakat untuk siap menyaksikan dibunuh onta Kanjeng Nabi soleh ku salah seorang manusia anu dibeli siap untuk membunuh onta tersebut ngaranna Ki Kudar udang kunyana onta sehingga saya udah dikupat kapit ku eta pedang kupat kapit langsung tublas teuncit ku Ki Kudar baiklah onta anaknya dikejar tetapi anaknya dikejar lompat samana lompat ke gunung begitu lompat ke gunung lompat ke batu nu pertama teh batu nu pertama muka nyana asup ke jero sanggeus asup ke jero nutup deh asup ke jero eta anak onta teh asup ke batu nu pertama ngaluarkeun onta
ialah nu bakal keluar hewan ti batu eta di akhir zaman anu bakal nulisan manusia kafir mukmin kafir mukmin kafir mukmin dabah teh geus moal bisa dihelak deui ke di akhir zaman mimiti lafaz Al-Qur'anul Karim bakal ditayakeun ku Gusti Allah urang muka Quran kaget Quran ka mana hurufna dibukaan kurang teu aya neangan deui ka lamari buka deui teu aya kaget nanyakeun ka tatanggana nyokot Quran teu aya rome bakal eueuh ieu huruf Al-Qur'anul Karim tinggal aya jelema nu hafizul Quran eta jelema nu hafizul Quran teh ditita maca Quran urang ngadaengkeun nyana nu teu talar ngadaengkeun nyana cuman umurna sakedeung teu kebal mararaot anu talal Quran tinggal paling nu talar kulhu kayak gitu teh nu talar bangsa kula bil falak binas anu bangsa lam yakunil teu katalar teh hese pabeulit Iqra lam yakunil hese eta mah pabeulit biasa sanajan ini tuh watini ge pabeulit watini wa zaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin aqul khalaqna insana fi ahsani taqwim summa radadna wasbana samil alladziina amanu sholati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr nah cak teh budak geus eta nu talar Quran ge nu bangsa nu tatalar Yasin tabarok bangsa di maota tinggal biucak-cak buricak tapi mah gancang caritana timbul dabah eta berarti ti Yordan ke muka deblek keluar dabah eta nah iyalah nyana bakalna dibere ku Gusti Allah patlot eta patlot nulisan jelema kafir mukmin kafir mukmin atuh kadang katara di dieu sia kafir sia mukmin aya di dieu teu bisa ngahelak deui teh mah masyaallah kari ieu dabah nu eta masuk ka batu deui tinggal onta nu ieu anakna masuk ka batu onta nu ieu mah pae faqarna qatawatau an amri rabbihim wa qalu ya salihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin ayana kaum Samud merencit onta atas nama kaum Samud padahal nu mencipta maki kudar dengan perintahan kaum Samud rame-rame terutama para malawi yakni tokoh-tokoh pemerintahan pembesar-pembesar di negara eta harita dipaehan laku ki kudar wa taulalacut kaum Samud anam rabbihim tunda perintahan pangeran untuk kudu-kuduna dirawat dimulai diamankan endahan dibuang kawarahna kaum Samud luar biasa terpercaya karena karasulan jeung kanabian kanjeng Nabi Saleh alaihi salam bahkan wa qalu ngaromongna Saleh itina bima ta'iduna in kunta minal mursalin datangkeun coba ka kami kabehannya jaon geus dibunuh nucak siak cenah mun dibunuh bakal datang siksa ina datangkeun coba siksa bima ta'iduna janji anjeun teh ayo in kunta minal mursalin mun maneh memang benar-benar mursalin datangkeun siksa naon ayo ambo ya Allah ya Rabb cekang yang Nabi Isa cekang yang Nabi Saleh tamat tahu sok sesenangan mana dalam rangka tilu poe deui bakal datang siksa Saleh lalu bawa mong kuari bae kuari jatah tilu poe segala naon lah pangeran bodoh amat ambo cekang yang Nabi Saleh tetep bae pan kaula mautusan Gusti Allah maksudna diantarekeun datang ka tilu poe lamun taya perobaan tilu poe kakarak datang siksa deuk dikumakeun cak kaula deuk dikumakeun
Kanjing Nabi Saleh dina 3 poe tengke urang deuleu perkembanganna isukan isfarat wujuhum bakal kararoneng wajah deuleu bae isukan berubah wajah bakal koneng dina poean kadua ihmarat bakal beureum poean katilu fil yaumi salis iswadat hidung tah geus poean katilu hideung poean kaopat kakarak turun siksa delegeun ayo jangan ulah ngomong meleh ngadenge sia siksa coba isukan koneng teu beungeut kami Jinlah sajeroning nang tangan ka Kangjeng Nabi Saleh naku Gusti Allah titah kaluar ti nagara Yordan. Wahai Saleh, mane berangkat jeung pengikut mane aya sabaraha bae. Diperkirakeun aya 4.000 manusia loba harita sok berangkat keluar ti dinya. Dik disiksa cek Gusti Allah ku aing. Bakawarah ye manusia. Kamana abdi kudu berangkat Gusti Palestina jadinya eureun di Palestina cicik lamun geus datang ka Ramlah Palestina maneh berangkat ke Suriah ka ditu amankeun lantaran anu bakal digoncang teh nu bakal disiksa lain eta bae sababaraha daerah berangkat geura ka Palestina di Palestina sapoe 2 poe berangkat ke Suriah. Kanjeng Nabi Saleh langsung pidato para umat kaula nu aya di negara Yordan nu jelas di Petra di dieu jeung di ditu di Madain Arab. Kaula hanya memberikan informasi bahwa siksa 3 poe kaharep bakal datang, maka kaula dek ngajak kanu iman ka kaula instruksi ti Gusti Allah urang teh kudu berangkat ka Palestina siap-siap kuari kade wah jelema nu iman bopeh nuturkeun Kangjeng Nabi Saleh Yordan Palestina deket jasa urang lamun ningali ieu Yordan ieu Mesir ieu Palestina di dieu teh aya Aqabah 3 nagara urang kadeuleu bisa urang aya di tungtung Yordan kadeuleu Mesir kadeuleu Palestina kadeuleu lampu-lampuna katingali ieu Kanjeng Nabi Saleh kita berangkat tadi dinya set ka dieu nyebrang ka Palestina daratan teu lautan daratan berangkat kabeh masyarakat Yordan leh di kamanana leh ngungsi emang aya naon bakal disiksa iraha 4 poe kaharep isuk bakal koneng banget isuk kedua beureum katilu hideung osok macem-macem meleh tiba heula ge jana teh karar itu atuh beureum aja teh berjamaah kabehan ieu mah bakal tapi mah disiksa leh sok lalamunan teh sok teman-teman amat leh teu kami mah berserta anu iman ka kaula jeung ka Gusti Allah kami nek berangkat aya sabodo atuh dek berangkat mah kami nadaan di dieu siksa yang nyaho coba tapi lamun kami teu disiksa wah sial dibunuh ku aing di mana bae ayana kami geus mempersiapkeun manusia-manusia anu bakal ngabunuh maneh ayo berangkat Kangjeng Nabi Saleh ka Palestina lempang dirinya ke Palestina teh jadi deket sanajan deket ke pandari lempang mapan meureun 4.000 manusia anu iman matu lain setik waktu datang ka isukan bener masyarakat pipina beungeut na kararoneng kabeh sini tunjuk beungeut sia koneng sia koneng emang aing koneng koneng ngaca tuh itu koneng ieu karoneng kabeh bungut koneng tias kabeh ulah-ulah bener ya si Soleh ya ekos karari mah aja omongan ngeceknya nih cenah poean ka hiji koneng ieu bener ya sana para rias kieu tapi jangan percayalah orang ulah wakalan ulah kepercaya kadenge kabar berita ka Kangjeng Nabi Saleh bahwa beungeut-beungeut umat nu aya di Petra teh kararoneng tuh berarti jadi ya siksa kajen ku kumaha Kangjeng Nabi Saleh na kan geus indit jeung nu iman masyaallah poean
dan kedua barem kulit manusia sini tunjuk siapa barem rame di negara Petra terame hari tadi orang barem kieu teh panmeureunan cek si soleh teh cenah bakal datang siksa mimiti karone ngaju barem ieu urang geus kieu kumaha apa iman bae gitu ka soleh aya penasehat hukum Yusril bereunda kulawaka iman atuh tunggu sapoe deui cek soleh teh sapoe deui ulah karajeng atuh urang gengsi kudu iman mah tuh atuh gengsi ontak geus dibunuh ku urang solehna bakal dibunuh ku urang ada urusan siksa-siksa ieu tahan bae siksa naon sih coba diatuh urang lah sabira siksa meureunanan paling ge meureun datang batu kerikil-kerikil atau angin-angin atuh urang muntah yang bae sih penasehat hukumnya hebat jasad nu ngaulah-ulah kana iman bener datuk iya bener ulah datang ka iman atuh padahal hate mah kabeh ta masyarakat ieu bener kajian hukum ge soleh bener ieu poe hidung kabeh beungeut masyaallah harideung beungeut teh harideung mah ngarobrolnya berarti orang isukan siap disiksa iya bener soleh iya kumaha tuh iya orang siap apa disiksa apa iman mah iya gengsi kudu iman ka Kangjeng Nabi soleh mah orang gengsinya lagi geus eueuh deuk kumaha coba ieu geus kieu ieu urang lah coba yang nyaho isukan deuk kumaha coba datang ka PK4 mulai oyag-oyagan taneuh hoi aya lininya bener lini urang ka mana ya tahan lini sakieu ieu di luhur galedeg wow tak gitu jekung bedug da mah ge kos kitu mah kilat sing burinya jegar sing jalegar galedeg sing jalegar bayangkeun ku urang-urang kakarak aya galedeg hiji duh bae ge sakitu poharana budak leutik mah sawan budak gede ge hajuna ke pamajikanna tuh dipegat-pegatkeun tama sawan kadinya pelampiasanana sing burinya jadi di luhur teh kilat jeung galedeg dihandap digoyang-goyang ku Gusti Allah eta bumi teh ya Allah ya Rabbi jelema terus lompatan ka kaler ka kidul kawetan anu tabrakan nyana jeung nyana jeger ya manusia tidinya lah ku Allah digedog-gedog we terus kadeureunkeun ka digedog di luhur kilat jeung galedeg sing jeleger geus beol nu bisa kukumaha tuh terus diputar ku Gusti Allah langsung digedog terus bae digempakeun ku Gusti Allah das galedeg sing jelegar teh lup kuari mah jelema nu hurup saurang-urang can kabeh ngusruh numan takfa khazat umur rajfatu fasbahu fi darihim jasimin maka Allah nyesat nyiksa ngeunaan ka kaum samud fasbatu gempa anu dahsyat zilzalatus syadidah lini anu luar biasa orang gempa kakarak 5 hektar 6 hektar 7 8 eta geus kieu kajadianana urang lamun nyaritakeun kamari gempa bumi anu aya di Padang datang ka kuari cenah kajeroanana 3 kilometer eta teh jelema setelah dikeker teh jelema aya di kedalaman 3 meter 30 kilo lamun 3 kilo berarti kan 3.000 meter sabaraha ribu manusia harita nu gempa di Padang urang lamun nyaritakeun berbagai gempa nu laletik mah Garut di itu gempa Kula di Garut teh tepan eta aya jalan kareta kitu tah ieu kan pegunungan di dieu tah gunung nu belah dieu teh kapan nimpa kareta
lantaran gempakan dirinya dedengkeun di dieu kapan loba manusia emang jelema dirinya mati lok saralat judi malulu Cina dilongsorkeun ku Gusti Allah gunung ti luhur ka anak brek datang ka kuari kapan eta sabaraha ribu manusia teu diangkat anu di Sukabumi nuku urang kadenge mantas tsunami Aceh harita digempakeun deui ku Gusti Allah lantaran jelemana tukang kredit malulukan didinya digempakeun ku Gusti Allah datang ka kuari teu diangkat sabaraha puluh manusia Tasikmalaya urang lamun nyaritakeun anu laletik mah anu gedene Padang sabaraha ribu manusia ieu gunung didinya dikadinyakeun ku Gusti Allah sedengkeun ieu kapan masyarakat didinya ribuan imah gunung nu ieu ka dieu tadina kapan digoyang-goyang heula urang nu mengaritakeun tentang di Padang sarua digoyang-goyang heula goyang Karawang mantep goyang gunung nah kunaon eta gunung gadarinya kabeh tadi beras bisa dibayangkeun ku urang Masya Allah karim iyalah fa'akhadhathumur rajfatu diabadikan di Al-Quranul Karim kejadian tentang kaum Kangjeng Nabi Soleh yakni kaum Samud urang bisa maca batin urang bisa nerawong komo lamun urang geus ka Yordan urang geus ningali ka Petra oh iyalah ditinggal kaum Kangjeng Nabi Samud mun urang ka Saudi Arabia kemudian berangkat menuju Syria belakang kiri non gitu ke utara dirinya ke Penaya Madain nah dirinya ge sarua kayak gunung-gunung anu dipatri dipahat dijadikan bangunan-bangunan masih diabadikan datang ke kuari urang bisa maca mun urang ka Yordan atau urang ka Saudi Arabia bisa neule pahatan-pahatan kaum Kangjeng Nabi Samud kaum Kangjeng Nabi Soleh yakni kaum Samud ialah Al-Quran fa'akhadhathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin dihandap digoyang dilinikeun digempakeun anu luar biasa di luhur wasaya petak gledek midas sama di luhur ti handap bayangkeun ku urang sing celegirna ti luhur sing burilakna ti luhur dihandap terus bahkan suara-suara gemuruh wah anu hese dicaritakeun anak cakaol ulah kudu digoyang jeung galedeg ngadenge suarana doang ge urang kudu pae ku dahsyat-dahsyatna ngadenge suara gemuruhna bae kudu pae jadi padange kapan aya suara heura eta teh kadenge gemuruhna suara teh kabeh ge kaget ieu teh aya suara naon di luhur lain di handap lain suara deuk aya tsunami kapan suara sarua bae tete suara kos gitu misteri tete suara kos Gunung Galunggung Tasikmalaya waktu kuda di Garut harita tete kapan cek kurang Tasik na aya suara heula guru-guru dugan aya kaget kabehan ge orang Gunung Galunggung dibere suara heula nu mentak wali Allah mah dibere tanda-tanda lamun teh mah aya gunung kemudian hewan-hewanna tarurun tete berarti deuk disiksa urang eta hewan-hewan tarurun eta teh ngabejaan ka para wali Allah mah ku bahasa isyarat hewan anu pahameun wali Allah mah sarua jeung utusanana bahwa geura kaluar ti dieu lantaran dieu teh deuk disiksa mungkin orai mungkin binatang-binatang nu aya di leuweung atau di gunung kaluar eta ngabejaan entak sing ade bisi di lembur urang aya orai aya monyet sing ade eta utusan Allah barang disiksa ku gempa dihandap ini anu luar biasa luhur kilat jeung galedeg sing jeleger fa asbahu fi darim jasimin maka jadilah kaum Samud di negaranya di desanya jasimina bergelimpangan tapak dekum mayat-mayat geus teu berdaya barikina ala rukab geus urut-urutna manehanana nentang ka Gusti Allah kuari mayitina rukab teu berdaya sing bergelimpangan bertekuk lutut deuk ka saha muntayang wae kabeh
Masya Allah kos gitulah masyarakat jeung umat anu nentang kana mujizat tentang ka Kangjeng Nabi Soleh khususna ku ari ge lamun urang nentang ka Kangjeng Nabi urang atuh moal teh ku Gusti Allah disiksa ngan disiksa na ku Gusti Allah cepolan-cepolan urang di Tasikmalaya Gunung Galunggung kemudian kamari tsunami Aceh di dia ke Pangandaran ditangakeun deui tsunami kemudian atuh kuari di ditu di Padang gempa bumi Sukabumi Cianjur Garut terus loba-loba di Banten ge atuh aya seetik ieu teh mere pepeling ka urang kades ya lamun teu nurut ka Al-Qur'anul Karim diludeskeun ku aing cek Gusti Allah. Untung masih keneh aya jelema anu ibadah ka Gusti Allah ikhlas tanpa pamrih. Anu ti penting hudang mandi ka cai tadarruk ka Gusti Allah. Aya keneh nu maca Quran tengah penting ngalengis ka Gusti Allah zikir ka Gusti Allah cacak geus nu kitu ningali kahirupan kuari masyaallah dedengean urang. Di berbagai sektor korupsi, di berbagai daerah pemalingan, di berbagai penjuru pemabokan, di berbagai daerah perzinahan, ieu kan ngaranna ngundang tsunami, ngundang siksa. Geus teu daek ngadenge ka ucapan kiai, teu ngadenge ka Al-Qur'anul Karim, di mana bae ku ari mah mabok, zina, maling, korupsi. Pemalingan nu kamari mah urang ngadenge sakadar maring HP jeung sepeda ningkat kuari kana motor mending lamun jelemana teh dibunuh deui silih bunuh kuari mah pamalinganana gara-gara dibeulem kemudian kuari mah nu malingna ge atuh geus dibunuh deui bae aju kuari ka mobil ledes mobil anu jarore mah mobil bagus dipaling keneh bae termasuk angkot ge dipaling bae ku nyana angkot dipaling, truk dipaling. Ieu mah kuari mah jadi pamalingan kabehan. Urang ada yang nu maling ngeri kuari mah kaluar ti peuting sorangan geus teu wani lantaran berhadapan jeung pamalingan pestol pan kuat. Dah ieu jadi nagara naon di urang teh? Masyaallah karim. Lamun jana ngomong, "Hei, sia kunaon maling bae?" Ulah loba ngomong. Ya, urang mah maling sakieu. Teu di luhur miliaran. Oke nya, sakana teh. Aing mah maling motor ge udak-udak aing nyana. Ngaling urang teh diku kumahakeun? Saha? Si eta. Coba ngomongkeun si eta saha? Bejakeun lah kono eta. Eta jeung berekan pamalingan gawe. Ya Allah ya Rabbi. Ya fasbahu fi darihim jasimi. Kuari manggeus ambalayah bangke-bangke berserakan puluhan ribu ratusan ribu. Kanjeng Nabi Soleh lagi saya di Palestina kemudian berangkat ke Suriah. Idina ku Gusti Allah kita berangkat dari ka Yordan kita ningali kayaan umatna. Jeung kita cara ricing deui eta masa kadar menghindar tina siksa doang. Maka Kanjeng Nabi Soleh teh ceramah deui wahai dulur kabehan bahwa urang teh instruksi ti Gusti Allah kita balik deui ka ditu ka Yordan kita cicing di Yordan bae tetep berangkat deui ti Palestina gitu nanti Suriah ka Palestina datang deui ka Yordan deket sih kan deket-deket gitu antar negara kuari baheula ngahiji kan baheula makan Yordan Mesir ngahiji ngan sakadar aya Palestina doang Palestina Mesir tah eta aya Israel Mesir eta mah negara kuno tembel anu kuari mata bangsa Dubai Abu Dhabi kemudian Yordan eta mah negara anyar sagara Kuwait eta mah anyar pemisahan nah orang ieu mah jadi ke negara anyar baheula mah hiji bae tawat Mesir belah itu Israel Suriah Sam baheula eta mah negara kuno tah zaman Kangjeng Nabi Ibrahim Sam Syria. Nah, Kangjeng Nabi Soleh balik deui
umat diajak kabeh sebanyak 4.000 cek Kangjeng Nabi Soleh urang dele coba ieu tatangga urang kawau urang leluhur urang nu kamarinang tangan kana siksa Gusti Allah urang titah balik deui ka ditu supaya berangkat deui begitu berangkat datang ke Yordan Masya Allah karim jelema geus bararau nu ngaringkuk bae ki aya anu kitu geus potongan manusia paehna ye macem-macem nu mendak fa asbahu fi darihim jasimin aya anu ngagoler aya nu nangkarat aya nu nangkup aya anu diuk aya anu keur ki macem-macem nu ngarengkol iyalah jelema anu disiksa ku Gusti Allah datang Kanjeng Nabi sallallahu kadinya fatawalla anhum ngabalir Kanjeng Nabi Soleh ti kaum nawagola cek Kanjeng Nabi Soleh padahal mah geus maot tapi Kanjeng Nabi Soleh titah ngomong ku Gusti Allah ya kaum wahai kaum kaula laqad ablagtukum risalat rabbi jelas kata yakin kaula geus sampaikan ka anjeun kana risalah pangeran kaula amanat pangeran kaula wala sahtu lakum kaula geus ngasehatan ka maraneh kabeh kade kudu percaya ka kaula bahwa ku teh utusan Allah ieu onta sebagai mukjizat lain sakali kula terus bae ngasehatan terjadilah kos kieu walakin la tuhibbuna nasihin tetapi anjeun teh hayang tersep karena nasihat akibatnya disiksa model karena gitulah Kanjeng Nabi Soleh nyarita diabadikeun dina Al-Quran sehingga orang bisa nyaho ieu teh kapan keur ngabeberah Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Kanjeng Nabi dicaci maki diciduhan Kanjeng Nabi bahkan direncanakeun deuk dibunuh nalangsa secara manusiawi Kanjeng Nabi teh begitu Kanjeng Nabi nalangsa dibere dongeng ku Gusti Allah caritaan Kanjeng Nabi Soleh barang adenge caritaan Kanjeng Nabi Soleh Kanjeng Nabi urang ngaragap dada orang can sakumaha urang mah tuh geuning Kanjeng Nabi Soleh mah pohara jasa jadi ngarasa leutik Kanjeng Nabi dicaci dimaki dirusak sahabat dan lain sebagainya Kanjeng Nabi narek dibunuh diusir eta Kanjeng Nabi ngarasa leutik lamun deuleu ka Kanjeng Nabi Soleh alaihi salam diabadikeun dina Al-Quran tentang kaum Kanjeng Nabi Sam kaum Nabi Soleh yane kaum Samud ucapan Kanjeng Nabi Soleh na ieulah fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalat rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna nasihin kaunikanana aya dua manusia nu hiji awewe nu hiji lalaki keur eueuh di dinya nu hiji lalaki ngaranna Kiargolnya nama keur ka tanah haram Mekah anu hiji deui awewe nyana keur nyaba keluar daerah dinya begitu ngadenge nu awewe bahwa disiksa di lembur eta awewe eta hayang nyaho coba kos kumaha siksana barang datang ka dinya lantaran nyalawat teu iman ka Kanjeng Nabi Soleh eta gempa aya deui jangan gempakeun sorangan doang wah ada sing jeleger deui sakumaha tadi teh buah padahal jang sorangan doang wah sebabnya bertanya-tanya kos kumaha siksana di jero hatenya teh kos kumaha datang ka ambalaya kieu isi siksa kos kumaha ieu gara-gara teu iman ka Kanjeng Nabi Soleh jaing ge teu iman kos kumaha dibuktikan ku Gusti Allah suara wah si jeleger tubang wah goyang di hadap pae tinggal Kiargol nu keur aya di tanah haram Mekah nyana ngadenge bahwa ieu negara dua negara disiksa hiji di Arab Badain nomor kedua Badain Soleh nomor kedua di Yordania
nyana hayang gegeran bae balik ka ditu hayang neuleuh sarua jeung nu tadi di kos kumaha cenah eta siksana coba aing hayang nyaho padahal mah nyana lamun cicing bae mah di tanah Mekah atuh aman nyana moal paeh tah urang mah make padahal mah nah naon ge urang masuk make padahal mah bae padahal tuh geus moal bisa geus aya qada jeung qadar Allah qada adalah pelaksanaan Gusti Allah di alam itu qadar ketentuan Allah kuari ngahiji qada jeung qadar moal bisa aya anu nabrak kana takdir sanajan urang bertadbir usaha urang kukumaha ge moal bisa ngarobah kana takdir Allah subhanahu wa ta'ala urang mah hanya bersyariat doang talamun urang ingat kadinya tuh geus takdir beuh eta budak tabrakan cak aing ge tadi beuh teh si budak rarasan aing bakal tabrakan tah budak lamun henteu kenceng mah meureun mah tabrakan teu bisa kitu tetep bae emang geus di dinya meureun ajalna kajeun kumaha ge mun teu bisa kokoseran hindungna ceng aceng teh gara-gara naik motor cak mah ge ulah kenceng-kenceng beuh lamun aceng andai kata teu kenceng mah meureun moal paeh tuh urang mah aya andai kata bae mah tetep bae teu bisa aing geus takdir ti ditu da kos kitu ya aing sebenarnya mah mun baheulana teu kadinya mah meureun moal kawin jeung si eta nya jorenya beke gara-gara aing ngaju cicing di dinya ka baheula teh diajak ku babaturan aing gadara itu hanjakal teu bisa kitu emang geus qada nanti ditu tulisanna bakal kawin jeung si eta atuh teu bisa geus bae ku ari mah mending bersyukur bae geus jore urang usapan jorena batu cincin ge jore jadi herang batu cincin menang meuli di dinya dipuri jaza waduh hideung digosokan coklat setik digosokan bogal peuting atuh herang atuh pamajikan urang ge kurang dilelapan urang dibagus-bagus atuh herang majikan urang ieu mah tun mantak henteu kadeuleu bagus teh mah kos batu cincin diantep jeung garogek pandian ke orang memajikan ka dia sia ku aing dipandian gari-gari benar enggak ku aing dek diusapan ieu aing meuli penggosokna tuh gosokan 5.000 aing meuli ya pandian ku urang diuyab geus pupukna ulah hese-hese geus pokona mah make eta teh naon garang-garana baheula mah pare teh sabu pare dibeulum wah, ya kan kumaha ieu mah kunti anak cak urang teh ieu. Beres disabunan mah diais urang memajikan urang. Aju urang eta kuari digosok sat panpa. Iya berang. Atuh lain herang ledeh ieu mah. Sapoe dua poe pameulikeun urang parfum nu bagus. Atuh naon gitu ngaranna wedak ieu mah wedak mah keli bekel nya ngahutang deui kalina get deuk geulis kumaha atuh bedak keli tetep paranti dampal dikabeungeutkeun keli mah paranti dampal dikabeungeutkeun teu beres atuh nah nu bagus emang nu kos kumaha kieu deuleu kolot baheula meuli di pasar kemis anu baru leunteu eta di caian eta nu hebat mah tah mah kieu leuwih parah tah mah kos kitu mah baheula mah aya di pasar kemis tu baru leunteu datang ka imah aja di caian angel jasa eta ka ieu nu ngaranna teuas jasa Pak menang di Gunung Karang masalah tah mah meureun bisa pakai badut cincin eta lamun kuari mah eta parfum ngaranna terus dipakai sawak-awak mandi aju digosokan daki benang kabeh ieu teh baheula mah aya kos kitu eta nah jadi sengit awakna beulikeun ku urang baju nu bagus anu rapi melilipan anu hideung-hideungan Masya Allah tuh urang ieu dipandang ku urang jas ieu geus dibagus-bagus ge jajore bae heran ieu udah ekrobas ya ngan rada deres bae kuari rada aya luis ya ye baik digosokan ge rada aya luis jadi maksudna aing mah wasiat teh teu disaha-saha
kan eta mah kamari mah mun kuaing dibawa ke undangan nah babaturan aing ngomong eta saha saha deui eta pamajikan oh sugan teh pembantu tah aing bunga denge kos kitu tah ih saya rada luis bari mah tetep urang nu sangat tuh diurus urang sia mah awak ieu kan rada gede ajur rada pendek geus aing meuli kunaon bude jasa ieu jadi berarti kan hampir kos barong lah sia ieu Masya Allah Karim Nailah diabadikan dina Al-Quran tentang kaum Samud anu dipimpin ku kanjeng Nabi Saleh alaihi nusa urang deui nu aya di tanah haram kiargol ngaranna lantaran ngadenge bahwa negarana disiksa nyana datang bener kabeh pemajikan anak tetangga wow Gus Darku nyana ngacerit anu luar biasa bertanya-tanya saruanya naga ieu si kumaha siksaanana datang ka pararae kabeh datang ke bangunan-bangunan ngan sakadar bangunan gunung bae anu henteu dirobah jang diabadikeun ku Gusti Allah adapun nu lain-lain mah nu di dataran rata anu di macam-macam beak bae geus kabeh teh ku gempa nyana bertanya-tanya dahsyat amat kos kumaha siksana sih ya mulai wer wah naon ieu cek nyana ieu mulai goyang-goyang ih kieu mun si goyang kieu naon ieu meureun siksana ieu kos kieu meureun kos kieu teh sabaraha di luhur mulai kilat mulai wah gua ledek sing cilegan jang maehan sorangan doang lantaran bertanya-tanya kos kumaha siksana sih maka ku Gusti Allah dibuktikan disiksa deui model kos kitu mendekang jeung Nabi kitu berangkat jeung para sahabat ti Wadil Qura terus melalui Madain Saleh Kangjeng Nabi memehna dongeng tah ieu teh kaum-kaum Kangjeng Nabi Saleh nu baheula disiksa ieu teh Saudi Arabia ieu Madinah terus ke belah ditu ka Kaler ti Kaler tidinya teh aya Wadil Qura ti Wadil Qura nanti engke teh belok ka kiri tidinya aya pegunungan ngaranna eta pegunungan teh pegunungan Madain Saleh Kangjeng Nabi nyaritakeun ieu ti Wadil Qura tatang ka ditu si hade urang ulah aya anu lalagaan hiji nomor kadua ulah aya nu aplen-aplen kudu dicepetkeun sebab ieu daerah siksa baheulana mulai cek Kanjeng Nabi berangkat dicepetkeun kuda ge dicepetkeun teu meunang aya nu aplen dinya sebab ieu daerah siksa Allah baheula ulah sok nanyakeun kos kumaha siksa cek Kanjeng Nabi lamun nanyakeun siksa kos kumaha awas wow datang ka nyebrang ka arah Kanjeng Nabi stop handapeun tanggal kormat etalah gunung-gunung nu tadi kurang kaliwatan di belah dieu ti Wadil Qura tadi etalah kaum Kanjeng Nabi Saleh kaum Samud nu disiksa sahabat ngap-ngapan aduh cek nya hadena cenah urang ieu henteu aplen di dieu mun di dinya aplen bakal disiksa deui bae mentek ulah urang ka Gunung Galunggung kos kumaha siksana Gus sia kena siksa ka jeung kumaha di dieu ulah urang ka ditu lelempangan ka mana misalna ka Aceh rek tsunami di ditu ulang hayalkeun kumaha si tsunami datang sia kena tsunami sorangan sia ka jeung kumaha gampang bae Allah mandek nyen tsunami sanunya susu awewe digudekeun aju keluar cai mah wah disemprotkeun taek na tsunami nya nanya Allah bapak kawasa nyen tsunami tina susu ya Allah ya Rabbi selesai Gusti Allah ngabebrah Kanjeng Nabi melalui dongeng kaum Samud dipimpin ku Kanjeng Nabi Saleh alaihi salam bakal dilanjut ke masih keneh dongeng Kanjeng Nabi Lut alaihi salam di Yordania di dia Palestina tah di dia di tengah-tengah antara Yordan jeung Palestina ialah kaum Kanjeng Nabi Lut jadi masih kene Yordan kene ngan jauh ari nu tadi mah Petra kebelah di tuwetan
hari ieu mah di dieu nah keh urang bakal nganyahokeun tentang sifat-sifat jeung tingkah kaum Kangjeng Nabi Lut alaihi salam jeung bakal dikumahakeun ke kaum Kangjeng Nabi Lut ke urang lanjutkeun minggu hareup wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ahmadu ngucap sebagai Ahmad bin Hanbal lan lian Ahmad minal a'immati saking birang-birang imam walam yathbut li basyari hadza lan wara tetap kadeki basyar hadza ikila basyar sohbatu para rewangan ma Rasulillah sumertane Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li anna Rasulullah karena satune Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad kubul ketemen dan pupuskeun ya Kanjeng Rasulullah wa basyarun sahirun ala utai ki basyar iku kan cilik boleh ngucap ya ulama kabeh wa kharafa basyarun lantikun sepaki basyar fi akhiri umri dalam akhir umri basyar wa kana lana ya basyar rajul su'in iku wong lanang kang lain taus tutup wakau ya qaul qala nudawa wa tazabainu dawa kana khatimatu su'in ana pepugasan ki basyar iku pugasan kang ala bid'awati aliin radhiyallahu an kalawan duane kasirina ali moga nilar penuh sepelanu saking ali painam kesatune kalakuan iku lama balaghu samang-samang satu magahu ngali opanam satune basyar bahai ku nyemelawa basyar ibni Ubaidillah ing anak ronone ki Ubaidillah bin Abbas Gala maka ngucap ya Ali Allahumma atil umrahu wa alhib aqlan ya Allah muga ngadawakeun Tuhan ing umur ya basyar lan muga ngilangkeun Tuhan ing akal basyar istajaballahu ta'ala maka badanan sabullah ta'ala doa alihin ing doa Sidina Ali fihi ing dalam basyar wa kanat lahu akhbaru sunlana iku tetep gadue basyar pepirang caritaan kang ala pijani bi alim dalam Rasulullah wa sahabilan pirang sahabat Ali radhiyallahu anhu muga nilar penuh sapa saking kabeh qala Ibnu Dawya wa jazaba Ibnu Dawya wa lamma zabaha samang-samang sanyemeli ya basyar saghira ini ingkang cilik roro pakidat umma maka sinepen kesemaka kailang napombo ke karena saghira Aklauma ingakale ya kan nastaqifu kang anda ya iku kandak ya bil masum dalam masumatan syadul asyar lan nalagu ya ing kurang syiran alati tahiyukan ngahudang-hudang ya asyar al asan ing pirang-pirang ka prihatin wa tabkilan nangis ya nawatubkil uyun lan nganangiskeun asyar ing pirang-pirang netra hatayan dari benas malam-malam nangis sapa anasu manusia diritakeun seorang manusia nu biadab ki Basyar Ahmad bin Hanbal salah satu mazahib minal a'immah yang liana bahkan nurutakeun walam yasbut cenah li basyari hadza sohbatun ma Rasulillah ki Basyar anu ngabunuh dua anak Sidina Abbas eta mah teu pernah babarengan jeung Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantaran Kangjeng Rasul pupus wa Basyarun sugir nya nama leutik bari gaya ditunya di Suriah Basyar Asad ieu nurutan ieu nya nama negara teh negara atuh penuh kunon gitu ngaranna cerita sebab negara kuno Syria Mesir Israel eta mah negara kuno Mekah Madinah Turki India eta ngaranna negara kuno urang mah negara urang anyar termasuk Amerika anyar ieu negara baheula diboga sejarah di negara teh pohara jadi teu pernah kana ngabatur ngabarengkeun Kangjeng Nabi jadi lain sahabat ngana mah golu cek ulama
basar di akhir umurna pikun jeung nama jelema anu suul khotimah rajul su'i. Cek Ibnu Dahyah tungtungna Ki Bashar Asad khatimah su'i dengan doa Sidina Ali radhiyallahu anhu. Begitu Sidina Ali nguping bahwa Bashar teh mencit dua anak Ubaidillah bin Abbas. Abbas paman Kangjeng boga anak Ubaidillah, boga anak dua laletik berarti incu Sidina Abbas. Incu Sidina Abbas sareng incu Kangjeng kan berarti digigir. Nah, begitu Sidina Ali nguping bahwa Bashar mencit dua anak Ubaidillah bin Abbas, langsung Sidina Ali ngadoa, Allahumma atil umrahu wa azhib aqlahu. Ya Allah, muga manjangkeun umur kaki Bashar, dina sajroning panjang umur supaya dileulitkeun akalna. Masya Allah, doa Sayyidina Ali, fastajaballahu ta'ala du'aan ala fi, doa alin fi, dijabah ku Gusti Allah. Umurna panjang. Nomor kedua, edan leungit akal, tokoh masyarakat anu luar biasa. Doa Sayyidina Ali manjur edan ya, ya Allah. Karena tahu akhbar sufi jadi Ali wasab. Loba cerita-cerita goreng timbul ti arah sidari jeung para sahabat-sahabat. Pokokna mah geus walah wah bae geus jadi sampah negara, sampah masyarakat. Urang lamun nyaritakeun sampah urang sok ngadenge bae gedeng deui kita sia eta pejabat jadi sampah masyarakat. Berarti lamun jadi sampah masyarakat mah nya teh mun di pabrik teh naon garang-garangna? Limbah. Berarti engke pejabat-pejabat mun eureun jabatanna limbah. Baru masyarakat ngomong gitu, polisi mal kebal ge sampah masyarakat. Calon limbah. Lamun teu bener, anu bener atuh biasa polisi, nu bener rapi, abri nu bener atuh rapi. Mantan pejabat anu bener-bener ngelolana jeung atuh bener-bener niatana hade. Iya tuh bagus. Ngan di masyarakat osok aya bebas saking beureun kan teu bagus. Deukeun mal kebal ge sampah masyarakat. Asana kurang pati telep mun ngadenge masyarakat limbah masyarakat. Sebeuh urang ngadengenakeun kitu. Sebab urang usum limbah. Cek Ibnu Dahyah barang eta Ki Dahyah mencit dua anak Ubaidillah, tidinya indungna langsung sok bakidat ummuhuma aklahuma sok kana takifu fil musimnya sok nangtung di musim haji suku sokna eta sok jadi mencerak orang masuk eta artina make tumun budak mah kaget teh ngaran sawan sebenarnya mun budak sawan mun kolot sok eta lamun belah ditueun sok ngaranna edan itu sotrais tadi geser wae sok kada ye. Jadi unggal musim haji indungna nyana ngalaguna anu mantak ngahudangkeun kana kaprihatinan anu bakal nimbulkeun ceri kana mata sehingga manusia nu ngadenge ngalngis. Mana nyanyianana ke minggu hari. Warwiya wallahu a'lam bissawab.